Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 5 ingin mewawancara pedagang bakso mengenai tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, abdi sareng ngarajeng bade wawancara aya tugas bahasa Sunda kumargi Bapak Ngejerengse. Kami bakal ngawawancara anjeun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Insya Allah walet. Nami abdi Amri Sanusi. Tahun sabaraha anjeun menikahkan bisnis ieu? Iya, tahun 2013. Kumaha pengalaman saeuacan buka usaha bakso ieu? Dameh di mana anjeun sadayana diajar. Soto acan ngamimitian usaha ieu naha anjeun sesa. Sumuhun pasti contohna dina kos lain belanja konsumen jeung loba deui. Naha anjeun milih wirausaha janten pedagang bakso. Sumuhun kusabab kebutuhan ekonomi. Sabaraha anjeun biasana per poe? Gumantung kana konsumen anu datang. Kan biasana omset 1 juta per poe ya. 1 juta per poe. Sabaraha untung anjeun maunang? Ya murun omsetna nepi ka 40% ya. Satos anjeun muka bisnis bakso ieu. Naon anu jeun keungikeun? Minyak salian tibahan, murun kebutuhan pokok, cukupan bisa menghemat duit kendaraan jeung nyieun sakola barudak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.